Aduh, kebenaran tukang warung euy ah. Sepikir kunaon gitu jika nu riweuh gitu. Urang mah lieur ah, kumaha pikir kalau urang. Naon nu dirasa. Emang kumaha gitu. Sok coba bayangkeun ku aa. Oke, ngabayangkeun heula ya. Elah can nyarita jo ngabayangkeun we ieu mah. Oh, acan gitu. Kieu ah. Dari teh ningali album, ningali foto kolot keur kawin. Ditinggali teh wah urangan ah. Sok teu boga pola pikir kumaha. Nyeri hate ah, nyeri hate teh ah. Emang? Ginu ente cerai jeung bapak ente kawin deui. Cok agak wae ngomong teh. Tingali we ka ieu mah, da teu ka ayeuna masih keneh. Lah, lamun kitu emang kawinna tahun sabaraha? Tahun 80 kawinna mah. Lah terus ente lahir tahun sabaraha? Tahun 2002 tadi juga ada mah keneh tuh. Keke saya liuran itu jadinya anu teu boga pola pikir mah rukyah ku aing sok. Juri, apunten dia mah.